Oh, LGBT. Mana atuh? Mana main denderan kan itu yang batur ha? Naon babe kitu ka urang. Samemeh lanjutkan topik utamana, subscribe heula atuh. Tah gitu, cek bro. Wae nih. Sama aja mana? Kakueun atuh Bang, karesel di imah wae. Cicing saya teh di imah. Di denderan wae. Kita apain teh virus corona mana teh? Mana main denderan kan itu yang batur ha? Mana mau penyakit positif ka imah? Ya teh corona sorangan. Kudu ngagugu ka corona atuh saya teh ka pemerintah oke. Mun cicing-cicing di imah, di denderan wae. Aduh Pak, karesel di imah wae. Salila ieu ngajedog di imah wae tuluy. Eta Pak, urang rek nongkrong sakedeng jeung barudak. Geus ah. Bantangul sih ya. Duh, jodoh kamananya? Gawe eueuh, jodoh jauh. Dompet lepet, geus ciga kepeah marbot. Bingung aduh. Geningan di dieu di teteangan teh. Hop. Aya ulah dieu. Dicek heula. Cek nanahaun ieu aduh. Biasa cek suhu, wajib. Sok lah. Wah, positif ieu mah. Positif naon Positif teu boga duit. Kita mah tong ditanya atuh. Kok sarua urang oge teu boga duit. Ngomong-ngomong ka naon di dieu? Ngapulang tengah poe kieu. Biasa we ngahulengan pagawean jeung jodoh. Anu jodoh sudah mah ulin wae sidilan jadi kieu. Heuda kumaha atuh? Nya ngomong ke masalah jodoh, urang mah asa penasaran. Kumaha gitu? Kumaha gitu rasana eta nu bobogohan jarak jauh. Naon sih disebutna teh? Jarak jauh teh. Oh, LGBT. Sembarangan. LDR goblok. Siapa? Eta maneh geuning nyaho. Urang mah ngetes we. Ari maneh kunaon gitu? Jangan ngomong-ngomong hubungan jarak jauh. Nanyakeun we, urang mah penasaran soalna. Sakumaha gitu hubungan jarak jauh. Kan kabayang lah, kumaha gitu resikonya. Sugan eta pernah teh ngalaman hubungan jarak jauh. Kumaha sih rasana? Boro-boro hubungan jarak jauh, jarak deket gitu boga. Urang kieu we pagadagana ge curhat. Udah kumaha deui atuh? Keur usum curhat. Maneh deh. Aduh, biasa protokol kesehatan dicek heula. Tugas. Ieu nanaongnya. Parusing. Wah, ieu mah suhuna tinggi euy. Gitu mah da sidik atuh urang teh. Ade corona. Amit. Ieu ngomong teh jauh Iya urang sidik kan geus 2 poe gitu. Jangan panas geus. Dikarena hawa. Iya itu di imah karasa anjing. Kunaon atuh? Demam di beja teh. Ampun mana. Naonnya obatna nu paten Tah, ubarna mah asik mang ieu. Emang kunaon sih obatna? Saran di urang mah nya. Urangnya kamari kan panas tiris sarua. Teu paruguh urang ge. Terus ubarna teh gampang. Naon eta obatna? Ukuran ke pamajikan. Cager eta. Alhamdulillah nepi ka ayeuna oge jag-jag waringkas. Ade eta mun sok geura cobaan, bisi penasaran mah. Lah urang yang cager ini anjing tinggalna. Oh, sok atuh. Cuma teu boga duitnya jeung panas tiris. Kemarin da sarua teu boga duit mah. Atuh urang cobaan heula. Oh, sok. Sugana nya. Atuh ayo. Oh, sok. Karasa kieu jalan nu kieu. Jangan kegiatan yuk. Oh bener Ayo. Ayo tuh. Woi. Bos. Kumaha. Cager we enak mah. Saran hade asli. Ieu tinggal.
Anjir bener mantap saya soalnya di bejaan. Mantap asli nuhunnya anjir. Obat. Tapi kalau naon kan sarang orang teh ditandang ke pamajikan. Heeh. Gitu pan, sarana madep ya buktina. Tapi kan mana teh boga pamajikan ya? Sok salah waya maneh mah pan tadi teh naon sarana kita madep pamajikan. Heeh. Terus mana nang pamajikan sana tuh? Ya pamajikan mana? Gelo budak teh lah. Apa ditayang paling lah ka imahna. Cacag teuing tuh mah. Atuh kembali itu sanak. Sodako. Sarwana goblok wana ge. Naon babe kitu ka urang. Maneh ciga nu teu eling kudu behel. Ari motor teu mawa. Rek naon ka dieu? Coba golong kadua datang. Tadi nama urang rek ulin. Ngan ku si babe dicarek. Kunci motor ge ditahan. Jadi ka dia urang lempang di. Naon? Cek heula protokol kesehatan. Sok lah. Kumaha? Aman. Oke. Aman. Budak teh rek sakeun pisan ngakolot kudu di so. Ulang ulin teh. Wah, itu budak teh so. Oh, iya, ini budak teh ada dia di teteangan teh. Naon deui beh? Naon ya kok datang urang harungsing ka deui naon keur pusing euy. Lain masalah gitu, jangan pan enek teh ulah kumpul-kumpulan, ulah ider-ideran. Kamu ngumpul kararieu. Saha nu ngumpul mah nya tiluan disebut ngumpul. Masalah gitu. Kolot mah cicing di imah atuh jauh atuh ngumpul oge. Tuh justru ku kitu. Hayang kolot mah atuh murid ngarungkul larang-larang kieu teh. Ajak kolot aing di sarua, asal di imah. Heuh, sok. Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.